Syahadat dua bagian, kahiji syahadat syar'an, kadua syahadat munjin, kade kudu telik pisan ta'rifna syahadat syar'an, kadar-kadar nu ngucapkeun kalimah syahadatain, teu nilik patekadan manfaat syahadat syar'an, bisa disebut mukminin munggu hukum kadunyaan, kaya halal pepencitan, halal ditikah kenana, kajalma anu Islamna jeung halal nampa warisna, ti jalma anu Islamna ari mungguhing Allahna jeung mungguhing akhiratna, kudu terus jeung munjina engke penjelasan